nuturkeun teh potongan ti ditu ti dieu tuluy tanggung totogkeun we ka lawang sawarga dalila teuing aing ngadaguan di dieu sababekal beak winga ya nu nyaah euy saha tuh kades muda deuleu Desa Margahayu Cepi Ahmad Syam sarjana hukum ongko syukur geus aya momen bisa dibagi-bagi tenang wing hayang nganggeuskeun masjid euy di maneh syukur atuh seueur kakirangna ini ceduh wing jadi panitia pembangunan masjid naon anu kurang ge kenteng can aya ge bata can ngadeg atuh can ai keusik aya keusik mangan beulieun sabaraha tumak tanahna ge can aya nu ngawakafkeun ieu si goblok eta ka mana we karep goblok iya anu make kedok agamanya ya jika na mobil make pengeras gini saja jalan mentaan sumbangan padahal lain keur masjid teh keur ka manehna we sorangan tidur akan ungcut ingat siapa anakna kararempreng ya kabeh jeung nu mulus penting ngebeceng aing subuh ulah kitu sia